Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah dukuh, ya nu ngajawab salam siga nu geus tunduh. Daun salam tangkal sawit, nu ngajawab salam sing loba duit. Dupi duit teh wae amin oke. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadza jam'ana insyaallah jam'an mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairu khalqillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala allatil mukammalati wa rahmatil munazzalah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah ay wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u maghfiratin min rabbikum wa jannah. Al-ayah etamimil ayah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal hikmatal isra wal mi'raj ta'limu li ummati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil kahatur dipayun kersa pemandu waktu penata acara nu kujisim kuring dipihormat sahibul awqat. Urang doakeun mudah-mudahan nyana sing tambi-tambi kaberkahan di Allah Subhanahu wa taala. Hadratil mukarramin para alimil ulama warasatul anbiya. Sadayana para tokoh agama, para kiai, para ajengan, para santri wal santriya, haji dan hajah nu kujisim kuring dipihormat. Wabi khusus anu mulia guru urang sadayana pangarsa Bapak Kiai Nurdi. Oge teh kalangkungan kakersana Bapak Kiai Deden Khudori nu kujisim kuring dipihormat. Teu kalangkungan kakersana pangarsa Bapak Kiai Haji Dede Syihabuddin nu kujisim kuring dipihormat. Oge teh kalangkungan para tokoh agama sadaya nu hadirna peuting ayeuna hampura bisi teu kasebut namina tanpa ngurangan rasa hormat jisim kuring. Mudah-mudahan selsi dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para tu pamarentah, Bapak RT sadayana nu hadir dina wengi ayeuna bil khusus Pak RT Udin, oge Bapak RW Idit, oge teh kalangkungan Bapak Kades nu kurang daroakeun mudah-mudahan sadayana pamimpin urang di nararaga ngahyak dayang olah kana nagara sing marenang taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Utamina segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabiuna Muhammad. Warga besar ana ngaran masjidina oh eta di mana hana eta Masjid Jami Ar-Rahman, Kampung Cisalak, Desa Cirende yang begitu luar biasa. Para panitia berjuang untuk mensukseskan acara. Urang doakeun perjuangan asing dijadikeun ladang amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Utamina sim kuring ngaturkeun nuhun laksa ketika bingahan asa berat nanggung berat cuhun berat narimakeunana ningai nu hadir sakieu lobana alhamdulillah. Dugi kangalat ngengkei ngabandalet sorak-soraknya tampinang Gusti. Ieu orang kampung Cisalak Cirinde anu hadir peuting ayeuna mudah-mudahan sing pararanjang umurna. Cirinde apa Cirende? Paling angkat molotot ini kah? Kan salah saeutik mayemanya uyuhan atau yang ngaji bagian sesa. Jam 11 lewat 10 menit. Panitia mah janji ka aing naik jam 10. Karena aing datang jam 10 paling aing naik jam 11. Dikarenakan besti aku guys talhat yaitu Ustadz Romli. Jadi mah nama 2 panggung. Haji Salman 2 panggung.
aing mah sapanggung we hasilna kududuan entahnya apa. Da moal kumaha deui kahoyong para panitia saurnanya alhamdulillah. Saya dengan beliau sangatlah besti, jadi aku mengerti. Mua ngambek ceguing teh siapa Korina Haji Salman jeung Ki Ombi. Dua anak eta mah fans uing eta mah. Jadi saya mah resep, memang saya ge senang ngadengikeun Kori. Empo aing tadi live streaming. Salawer Kori mah. Apana mah aing mun teu disawerek sakedeung aing bodo amat lah. Tanggung jawab menyawer ke adil ka Kori mere ka aing teu awas ya. Doakeun ku uing kenu nyawer uing sing panjang umur, amin. Mun teu nyawer mah teu tanggung jawab aing bodo amat. Saya senang karena Al-Quran itu berkah rahmat, pan kitu cek ulama sairanana. Al-Quran kalamullah unzila ala Muhammad wa qira'atuhu ibadatun wa sami'ahu rahmatun. Al-Quran kalam Allah diturunkan ke Nabi Muhammad, macana jadi ibadah ngadengikeunana bakal menang rahmah. Alhamdulillah. Jadi Al-Quran itu dibaca oleh yang membaca, dia bernilai ibadah. Kita nggak baca tapi mendengarkan dengan ikhlas dengan seksama, eta insyaallah orang bakal menang rahmat. Alhamdulillah. Apalagi dibaca oleh ahli-ahli Al-Quran yang begitu luar biasa, juara-juara terbaik, masya, juara internasional, juara nasional, oskulaya, juara dunia akhirat, ayo pokoknya mah. Masya Allah. Maka ngadengikeun Kori nepi ka subuh ge betah, beda jeung ngadengikeun ceramah. Sajam ge cangkeul ceramah mah. Leuwih ti sajam lembur hitunganna kitu ceramah. Maka eta kula teleponan bae. Ai kula mah tidak pernah duakan kalau Kori mah wajar, enggak apa-apa kalau Kori mah. Itu jamaah kula matara teleponan bae jeung Kang Kiai Deden. Kiai nanti naik jam 10 atau setengah 11, siap 86 saya datang jam 10 insya. Atunya ACB kula mangkat di Bogor jam 8 atuh ngalibot heula aing jeung budak. Alhamdulillah nepi ka dieu teh ternyata cenah Kiai kedap deui Ki Ombi, oke telepon deui. Di mana guys engkau? Kudu cenah Kiai aing di jalan tol keneh. Naik buruk coba cek aing teh. Uguh ge kahalangan burukna ku truk gede. Tapi daget betah ngadenge suara genama betah kan, masing-masing punya ciri khas yang begitu luar biasa. Kang Haji Salman nada itu tidak banget tinggi, tapi luar biasa cengkokna Haji Salman teh. Pokoknya mah namun nganeng Haji Salman geus hayang dahar we pula. Mohon maaf, tapi sebaik bagus-bagusnya para Kori, Kang Haji Salman ataupun Ki Ombi, maaf, tanpa bantuan tukang sound system yang tidak profesional, moal bakal genah kadenge. Mantap, paling utama doakeun tukang salon singkat surga. Salona gotong ku dia ka ditu. Pan tukang salon teh profesional, kalau lagi Kori dipake efek, make eho, mun keur ceramah leungit. Pan apalagi kan Kang Haji Salman masuk biasa mainkeun mik, lamun Ki Ombi biasa mainkeun ti koro eta. Sabab Ki Ombi keur ngidamna ceuk indungna baheula cenah, eta ngidamna teh soang. Jadi kuat kencang suarana. Mun Haji Salman mah main dinamik. Haji Salman ya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa Haji Salman kan aing ngecorowokan dari sawer main bodo amat. Masya
lamun ki ombe eta apalagi kurang mun kadedengikeun ki ombe eta mun geus al-khiroman. Nadat bika rusul kiram al-kiram nadat bika rusul kiram al-kiram nadat bika rusul kiram ombe Masya, tapi dia sudah berjanji pada diriku, maka saya menitip kepada panitia incer Ki Ombi. Dia berjanji pada diriku, dia akan menunggu aku sampai nanti terus selesai beres. Alhamdulillah. Lakan Ki Ombi sing panjang umurnya. Penting batur geus maot kieu dia mah hirup ya terus. Masya Allah. Orang doakan mudah-mudahan setiap huruf yang beliau baca mendapatkan rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siap terus ya ngaji siap. Sampai jam 1 siap. Jam 1. Pokoknya kalau sampai jam 1 panitia tanggung jawab. Ini saya ceramah paling lama. Datang tanggal 8 balik tanggal 9. 2 poe aing ceramah di dia urusan. Jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan oleh masyarakat kampung Cisalak, Desa Cirende, Kecamatan Solear. Alhamdulillah dina Rajab 3 Kecamatan Solear masuk jadwal. Alhamdulillah. Yang bingung mah bingung ya cara ngaji naon nu penting mah mangkat we. Geus mangkat mah ngaji rek kumaha ge nu penting balik meunang amal ibadah. Sama amplop ae pikiranna. Amal ibadah kan bade itu tina amal ibadah biasana sok meunang kabunga ku panitia sok dibere doana. Astagfirullah eta pikiran kana duit bahayanya. Jamaah duakeun ku Allah sesuai judul panitia. Melalui Isra Mi'raj mari kita tingkatkan iman dan takwa ka Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Ya teh di mana-mana orang mah datang ka rojab-rojaban, datang ka mulut-mulut dan teu aya sanes. Intina mah urang ngahirup-hirup pikeun tujuan ngamuliakeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon sababna ieu teh pangubar hate parab mana sabab urang manusia maka dina judul lagi tingkatkeun iman takwa ka Allah. Nah kudu tingkatkeun sabab iman manusia mah teu anceg-panceg, iman manusia mah berobah-obah yazidu wa yanqusu. Kadang-kadang eta iman nambahan, kadang-kadang eta iman ngurangan. Dumasarkan hal ieu dengan adanya peringatan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan keimanan katakwaan urang ditingkatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Isra Mi'raj adalah kejadian yang begitu luar biasa agungna para jamaah sadayana. Namun ieu Isra Mi'raj kejadian tidak akan pernah terjadi lamun eueuh penyebab dina samemehna. Sabab Allah geus ngadawukeun dina Al-Qur'an, "Wa likulli syai'in sababa." Dari setiap sesuatu itu ada penyebabna. Kunaon masyarakat kampung Cisalak, masyarakat Cirende, dina peuting ayeuna nu jauh daek ngajugjug, nu anggang daek dararatang, manu deukeut tadi kana daek ngarareut, dararai kumpul di tempat anu disiapkeun ku para panitia dina peuting ayeuna. Kunaon atuhku, kunaon ibu bapak diuk di tempat ieu poe ayeuna? Jawabanana ku sabab aya pangajian Isra Mi'raj. Jajal isukan peuting diuk di dieu daek tamuan. Pas nu edan sok jajal isukan. Nago geus sorangan di dieu tukang son eueuh pangungut di ruang. Tuh jamaah sadaya. Begitupun baginda Rasul. Kenapa Rasul di Isra Mi'rajkeun? Seueur penyebabna. Di antarana saur sakau ulama mah aya perdebatan antara dua makhluk Allah nu ngaranna ardun jeung sama. Maksudna perdebatan antara bumi jeung langit. Di mana eta langit para jamaah sadayana jeung bumi pakeukeukeukeuh ngaku pahebat-hebat.
Cek bumi teh ka langit nyarita langit coba orang pa adu-adu utama da cek kaula ma ana khairu minka aku ini lebih baik daripada engkau wahai langit naon alasanana maneh ngaku leuwih alus wahai bumi atuh cek eta bumi teh nyebutkeun di kaula ma aya gunung-gunung aya laut-lautan yang begitu indah saat dipandang apa kata langit I can be better from you anjay karti tante eta aing ge sarua teu ngarti eta apa kata langit aku pun lebih baik daripada engkau wahai bumi naon alasan maneh naon hujah maneh ngajadikeun maneh ngaku leuwih hebat tibatan kaula wahai eta bumi wahai eta langit kumaha cek langit di kaula oge aya bentang-bentang aya bulan-bulan bahkan aya matahari anu senantiasa menyinari ka bumi dalamun eueuh bentang bulan matahari atuh ceudem be di dunia teh atuh poek be di dunia teh tanpa adanya sesuatu yang ada pada diriku bumi moal ayana naonna dibandingkeun jeung kaula mah rek ngahujah kumaha deui keindahan bulan itu suka dipake jang ngagoda seorang wanita bener teu Bu sugan aya di dia pamuda nu keur resep ka awewe ngagoda ku barang bumi da sugan hei neng ada apa bang cantikmu seperti batu koral atuh bejat beungeut tah kitu tapi henteu ngagodana ge ka bulan danauti wa qad khilna kikal badri ajmala fadhallat fuadi fi hawaki mudallila duh neng geuning teu nyana gelis liru bulan purnama jadi buah di hati ana midedeh kabina-bina tuh jamaah eta diibaratkeun ge jeung naon jeung bulan diibaratkeun seperti bulan yang bulan purnama kacida caangna kacida endahna anak kitu sahebat-hebatna bumi tetep we lamun dibandingkeun jeung langit moal meunang bumi ngalawan langit kumaha cek bumi teu bisa narima hei langit ana khairu minka aku lebih baik daripada engkau naon maneh bumi maka jeung aku lebih hebat tibatan kaula cek bumi teh di kaula mah aya Baitullah tempat ngiblatna kabeh umat beragama muslim kabeh eta tempat ngiblatna umat beragama muslim nyatana ka Baitullah ibu hayang ka ditu jarah ka Mekah hayang geus daftar can geus naik mawa daftar heul doakeun si loba rezeki jang nabung amin ulaika lahum nasibum mimma kasabu ai ka Mekah mah nasib nu kudu diikhtiaran lamun teu nabung teu ikhtiar atuh moal berang Allah tidak memanggil orang yang mampu tapi Allah akan mampukan orang yang terpanggil insya mun bener jelema terpanggil dia akan berusaha untuk menabung untuk bisa jalan ke tanah suci Mekah ka Madinah nabung ce titipkeun heula ka dieu ka Pak Kiai ka Kakang Kiai Deden titipkeun daftar taburoh tabungan umroh 1 juta heula DP pertama kadituna unggal poe nabung sapoe 200.000 duit di mana Kiai 200.000 atunya atuh teu boga 200.000 mah 100.000 sapoe insyaallah satahun berangkat mau 100.000 sapoe satahun kurang lebih 36 juta geus mah hijeung jajan-jajan tuh nya lain Kiai 100.000 mah gede teh duit di mana kula gajina ge 85 gocap atuh lamun gocap bara tahun ang 2 tahun berangkat sampai gocap tong pre atuh pan eueuh jang dahar sabareh 20.000 sapoe ka 20.000 nabung 3 tahun berangkat umroh insya Allah 20.000 ceban sapoe ceban bara tahun 5 tahun ceban di mana eueuh ceban ge goceng sia hayo rek alasan wae ka Mekah teh goceng-goceng aja lamun goceng sabaraha tahun Kiai 8 tahun harap mangkat kajen daripada hajian 28 tahun nungguanana maaf haji itu man istato'a ilahi sabila dalam artian ilahi sabila ieu ayeuna mah lain saukur bekalna tapi waktuna teu umur ayeuna 60 tahun kakarak nabung jang hajian mangkatna umur 80 tahun hirup keneh moal
geus teu pede kan hirup oge. Bener teu? Maka umroh sok daripada teu mangkat teuing insya wah cenah kieu umroh merek 200 kali moal jadi haji dan ajan ka Makkah hajian oge lah sok hayang disebut haji. Eta mah hanya penghormatan saja disebut syukur teu disebut atuh da lain tujuan. Nu penting mah mabrur jeung mak insya sok goceng 8 tahun. Bawah goceng ge 2000 sia nabung. 2000 berapa tahun? 12 tahun kalau mangkat. Bawah kene 2000 1000 atuh. 1000 berapa tahun? 15 tahun. Nu penting mama mangkat. Ieu ibu kuing mah mere siloka gambaran. Nabung eta kumaha cepetna berangkat teh kumaha gede nabung. Lamun ibaratna ka Bogor, ya panitia ka Balogor alhamdulillah. Keur ka Bogor make mobil pribadi sabaraha jam 2 jam itu geus paling lambat namun keur lancar 2 jam make mobil pribadi. Lamun make pesawat lamun make helikopter 2 jam moal ka 2 namun make helikopter paling ge 15 menit atau 20 menit ka Bogor geus nyampe ka Stadion Pakansari yang mendaratna. Sok geuraanan eta ibaratna kieu Kang ka Mekah nabung sapoe 100.000 sarua jeung ka Bogor make helikopter nepi 20 menit. Macan mun gocap sarua jeung ka Bogor make mobil pribadi nepi ngan 2 namun 20.000 sarua jeung ka Bogor kana motor najan deket oge kana motor mah teu bisa jalan tol maka jarakna nu talina 2 jam bisa jadi 3 macan lamun barat tadi 20.000 sarua jeung ka Bogor ngecer nepi moal nepi tapi mau secepat mobil pribadi karena ngecer mah nungguan panumpang heul. Macan lamun nabungna 10.000 ka Mekah sarua jeung ka Bogor. Lamun 10.000 nabungna ibarat kurang ka Bogor, maaf ibu berangkatna make sepeda nepi moal. Nepi bara jam? 6 jam atau 7 jam. Cenah kumaha mun goceng nepi moal. Nepi goceng mah ibaratna ka Bogor lempang. Nepi kan sore mangkat isuk nepi sore sampai bisa 12 jam sampai 20 jam. Kumaha ieu mah cenah lamun nabungna sapoe 1000 kumaha ka Bogorna ibaratna ka Bogor ngesod nepi moal. Ih Jawa nepi moal. Napi segala moal. Ngan barapoe bisa sapoe bisa 2 poe. Tapi jangan pernah mengecilkan takdirna Allah. Ece ka Mekah ibaratna kitu. Jelema anu nabung sapoena 100.000 ka Mekah make pesawat dalam artian tereh waktuna. Ieu jelema nu ngesor ka Bogor. Arek niat ka imah pulang ngesor. Lila moal. Lila. Tapi keur ngesor di jalan ka Pangi Pak RW. Kana motor. Amana Bu? Ka Bogor sarua kami ka Bogor hayu milu jeung kami. Tereh moal. Maksudna syariat urang mah usaha nu nangtukeun mah Gusti urang dia sing ngarasakeun nikmat langsung sujud hadapan Ka'bah amin ya Allah ya Robbal tidak ada yang tidak bisa menangis di hadapan Ka'bah ceurik kabeh ge ajan Tangerang jawarana luar biasa kalaki-laki tanang jagat sakti manggulang mangguling tota supaya jadi kuit kati sukma kandange dewa gagah orang Tangerang uga gagagana kumisa sedih galangan eta kumaha bibir namun eta kumisa di galangan. Tapi anggar bae di Mekah mewek Tangerang oge. Berangkat kamaritan bulan Sapar berangkat aya orang Tangerang tah orang daerah Citiga Raksa. Eta turun tina hotel geus lomba we. Kuat Kang. Kuat Kang. Kuat. Kunaon teu kuat? Suku katinjak. Ieu sugan teu kuat sedih aing mah. Kiai aya naon Bah? Masjidil Haram nu mana? Di hareup. Geuning Ka'bahna leungit, aya di jero leungit ka mana? Uing hayang nanya Kiai, nanya naon Bah? Ari tangkal korma deket Ka'bah aya kene apa heueuh? Heueuh di baheula oge. Bubuh aya, aya eueuh Bah. Ai Kiai pernah ka dieu? Pernah da eueuh. Aya Abah nyaho di mana? Pernah ka dieu? Can pernah. Atuh geuning nyaho di imah gambar sajadah. Ngomongan lah itu.
Masya Allah. Cek langit teh gitu, aya bulan, aya matahari. Cek bumi, aya Ka'bah tempat sujud yang harapna ngiblatna orang muslim salam dun. Cek langit teh eleh geler, eta cek langit di kami oge aya Baitul Makmur tempat tawafna para malaikat. Atuh eta cek langit, bumi rek boga naon deui, da kabeh di langit oge aya. Akhirna singkatna cerita, bumi nyodorkeun nabi anu mulia Kanjeng Nabi Muhammad. Langit heug wae maneh rek sombong, di luhur aya malaikat anu tararawat, heug wae di luhur aya Baitul Makmur, di luhur aya langit, aya naon, aya matahari, aya bulan, aya bentang. Ngan uing mah ngabejaan maneh langit moal bisa ngerehkeun kula mah sabab di kula ieu di bumi aya manusia anu paling mulia, anu bahkan ayana langit, ayana matahari, ayana bulan, ayana bintang, eta kusabab wasilah ayana anjeunna saha Kanjeng Nabiuna Muhammad. Laulaka lama falaktul aflak. Jikalau aku tidak menciptakan engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan pernah menciptakan dunia beserta isina. Berarti ayana langit, ayana Baitul Makmur, ayana makhluk-makhluk nu sejen eta kusabab ayana Kanjeng Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa. Tadi mah bagian si Obi langsung ditepak. Ieu mah teu panitia, teu budak hadroh, musuh aing kabeh beuting ayeuna mah. Langsung Obi mah colong, Allahumma buak langsung. Aing mah gos rantang ti koro aing. Ih, malah pahiri takol. Sia teh sia rugi heula. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'a wa ghadawat nabi, ya Rasulullah.
lana 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 ya habibana isfalana lana lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafa'ah wa hazal Nabi ya Nabi Rasulullah ya Nabi ya Nabi laka syafa'ah wa hadzal Nabi ya Nabi. Para jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan daripada sedikit riwayat tentang penyebab daripada di Isra Mi'rajkeun baginda Nabi Muhammad bisa ningkatkan keimanan orang ka Allah Subhanahu wa taala serta ketakwaanana. Timbullah pertanyaan, kira-kira na orang geus tadi di tanggal 1 Rajab keneh ngayakeun hadir Rajaban ka mana-mana geus tancan urang jadi jelema nu takwa. Geus tancan insya atuh lawakan nyebut encan buah-buah geus. Jamaah samana emang ada takwa teh naon ang definisina imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi nyatana ngalaksanakeun sadaya parentah Allah ngajauhan larangan Gusti Allah. Ada asa enggeus angwing mah ngalaksanakeun parentah Allah jeung ngajauhanana. Apakah kita sudah bisa disebut orang yang bertakwa? Wallahu alam. Karena ketakwaan itu bukan penilaian manusia. Ketakwaan itu hanya hak progresif Allah nu mere ka setiap manusia. Anu memang cek Allah pantas jadi jelema nu takwa munggu Allah Subhanahu. Jadi teu bisa dinilai takwa apakah si ang peda make gamis, make sorban, make peci eta disebut jelema takwa. Lain cantang tu naon sababna? Ieu mah gamis baju dinas. Kadang gini mobil dibuka hareudah. Maaf, ini mah baju dinas, aing mah di mobil tara make gamis harareud, bayeung, pararan, ranas, salinang geus deket kana masjid 10 menit kana acara kalah ganti baju kitu. Entah pernah pula kejadian ngaji daerah Cianjur, buka di baju dibuka, biasanya make jaket, dia make lepis, anjay. Kita lewat ka puncak sisi jalan, wow kebeji. Eta awewe dah, masya Allah. Haroyo kana mobilan. Bapak berhenti, Pak berhenti. Cai naon? Ya aku begal awewe kitu. Atuh we nurunkeun kaca we hungkul, bisi batur butuh pertolongan. Set kaca turun. Halo silahna kos lauk cupang. Bapak mau? Naon-naon. Cek driver we teh kade kang puncak. Naon bisi. Naon cicatah atau ai bisi pangarana oge bae cirina mah memang dina pakaian rada terbuka buru-buru aing make gamis jeung sorban jeung peci eta langsung mundur saleng ka eraeun. Mohon maaf Pak, saya takut salah. Bapak kiai ya? Iya saya kiai, kenapa? Ya udah buat kiai mah gratis. Allahu Akbar cerai. Yang hampir turun di dinya eta. Untungnya aya driver nahan hate aing. Jadi lima pakaian dinas dasar berpakaian manu penting marapi bersih suci nutupan aurat. Lantas mana yang sebut jelema takwa? Wallahu alam. Ngan Allah geus mere cirina, tinggal urang nyelik diri ngaraga praga ukur badan sakujur ulah loba teh ngukur batur. Geus ta encan urang jelema takwa lain batur nu nganilai tapi diri urang jeung Allah nu uninga urang geus takwa apa teu acan. Ngan Allah mere kisi-kisina cirina. Mana ciri jelema takwa? Ku Allah digambarkeun dina Al-Qur'an. Hiji, alladzina yunfikuna fis sarra artosa wallahu alam bil murad. Mereka lah alladzina jalma-jalma yunfikuna anu daek ngainfaqkeun harta bandana fisarroi nalika kelaluasa buncir
leut loba duit tur kuta gede dunya bro dipantau bro di jurung aleuy di tengah imah gedong nasi grong hadiah mong resep limong digigir garasi Messi di tukang kolam renang di hareup manu coro-coro caina herang jadi jelema beunghar ulah som lamun beunghar kudu som sobar sombong ini nu berangsak jadi sombong tuh jamaah muyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelema anu takwa boga ciri. Mana cirina? Dalam keadaan sarro, dalam keadaan doro, dia tetap menginfakkan harta bendana. Bahkan dina mi'rajna Kanjeng Nabi, para jamaah nu ku Allah mulyakeun eta Kanjeng Nabi ditinggalikeun ku Gusti Allah aya golongan manusia anu ngaurkeun satu kali benih papelakan barang diaurkeun eta tepelakan langsung jadi harita keneh beres jadi langsung bisa dipanen harita keneh beres dipanen langsung jadi tanpa dipelak dipanen deui jadi deui dipanen jadi deui geuning panitia ka aing oge bager ki ombi mana deui hayu rek mah ditungguan ku aing anu mana deuh geuning masyaallah nuhun aya Bang Kemed aya Bang Kemed anu mana Bang Kemed nuhun ya saha kasep masyaallah yes Akana mun disawarkeun nepi ka subuh jadi aing mah nuhun sadayananya pada macan dihalangan rek dihalangan ku nya teh nya aya Bang Kemed ieu aya Bos Uweng Bos Uweng Bos Uweng pokona maju Bos Uweng geura balik nyokot deui Uweng gitu aya Bos Agung wow amazing dina ngaran ge Bos Agung geura nyiapkeun namun teu boga heula anu ngijib lah ka RT Udin Masya Allah nuhun Kang Masya Allah eta orang-orang yang akan panjang umur tadi sabab aing geus ngadoa anu nyawer sing panjang teu nyawer teu tanggung jawab sakit we urusanana ieu Masya jadi jelema takwa teh aya dina cirina lain dina rupana mana cirina yunfikuna fisarrati wadharra menginfakkan hartanya dikala sedang punya ataupun tak punya keur boga ataupun teu boga laluasa ataupun keur sempit tadi kukula nyantokeun ternyata keur perjalanan mi'raj Allah ningalikeun ka nabi aya jelema anu keur ngaurkeun satu kali benih pepelakan barang diaurkeun langsung jadi harita keneh dipelakeun tanpa melak jadi deui dipanen deui jadi deui dipanen jadi deui saha itu Jibril mun bahasa kita bayi nama man haulai wahai Jibril siapa contoh mereka manusia seperti kos kumaha Jibril kumaha al mujahiduna fi sabilillah mereka orang yang mau berjihad di jalan Gusti tak ieu cirina orang dia bisa sukses mengadakan acara peringatan Isonil kenapa karena ada perjuangan jihad harta daripada para dermawan nu hadir penting ayeuna daripada donatur yang mendukung dengan harta bandana insya apa pengorbanan para dermawan donatur anu sedekah kana penting acara ayeuna insyaallah ieu acara bakal jadi saksi hirupna bakal tambih kaberkahan di Allah Subhanahu wa taala amin sabab cek Allah na Al-Qur'an majaa bil hasanati falahu asyru amsalha artos tawallahu alam bil murad mansing saja maja anu geus ngadatangkeun geus ngaluarkeun eta siman bil hasanati kana hiji kahadean palahu maka tetep pikeun manusia yang mengeluarkan satu kebaikan naon aslu amsalia 10 balasan misir perkara kaluarkeunana insyaallah berapapun nominal yang dikeluarkan untuk mensukseskan acara ieu ulah hayang nanya rojaban nanyakeun pengajian alus ta goreng maka ia pengorbanan orang dia bakal dibalas berlipat ganda karena kebaikan akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda alhamdulillah maka jalma-jalma anu takwa mah cirina tadi kisarro wadoro dia akan berbuat baik namun dina kahirupan sapopoe teu ngaruh arek urang kaayaan keur boga aya kaayaan keur teu boga aya jelema anu takwa mah biasa dia akan ridho akan ketentuan ti Allah bakal sabar lamun dicoba ku Allah bakal syukur lamun nikmat menang nikmati Gusti maka eta ciri jelema nu takwa hirupna teh biasa we teu ngaruh arek keur boga teu boga tetep ibadah lamun dina rumah tangga maka salaki
salaki boga teboga biasa weh. Nggak punya suamiku dan lagi punya pun suamiku, lain tibalik. Banyak uang abangku sayang, tak punya uang abangku pahade. Itu bukan takwa dalam rumah tangga. Tapi ieu mah wajah-wajah sarolehah tarakwa dina rumah tangga ge ieu. Masya bagerna tong usum-usuman. Ayeuna mah takwa marek salaki gableug duit biasa weh. Lima orang mana yang gitu bagerna teh kumaha usum. Tanggal muda baru manja. Biasa habis gajian. Nyapukeun imah ge ngagoda. Hanya dia Yadi salah des Yadi karena nomor ini. Hanya dia yang ada di antara jantung, tempat kuman, tempat nyarin, tempat curahan hati yang damai. Pokoknya masih palen eleh gue. Kalau si palen kedua kayak di sini Asia orang Tangerang. Masya entah apa, bagaikan kayu habis dimakan api, api curi, api cembur, api kerinduan yang oh anjay. Bejir karena lagu mah nyaho wae euy. Masa giliran we nanggung bulan duit tinggal saeutik nyapukeun ge leuleuh. Sorga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan, duit yang aku nantikan, langsak yang aku dapatkan. Komomon akhir bulan tanggal kolot. Lain gajian malah di PHK, ada demo wae atuh riuh. Di mati molor beda naik karena darah tinggi pamajikan teh. Nyapukeun ieu mah ge ara rampun. Gua salaki tilok mikir. Cedog dia mah molor hayu. Asa jelema apa patung. Dibangusun wae gua salaki teh. Cek urang mah cedog dia mah bantuan-bantuan pamajikan. Udud we, udud. Sukan mah kuaing tiang listrik di bakuan kuaing. Penyot nyetrum modal salah kitu. Cuma hirup oge Gusti tah diomongeun. Salah kitu mah. Cedog di mah teu kaop imah impel kotor deui. Impel jeblok deui. Hese boga salah ki cokor ka bawah mah. Mana-mana nyeker we hayo. Mari mah salat Jumat nyeker kali balik mah moal senda coba. Salah milih salah kitu. Maka itu mah nikah jeung RT Udin baheula. Masya kita kena usum-usuman. Ingat cek Allah na hadis qudsi ana Allah la ilaha illa ana. Paman lam yasbir alal bara'i wa lam yasbir alal nama'i wa la yardu bi qada'i falyatakhaddaban siwai. Kula pangeran eueuh pangeran saen kula cek Gusti Allah saha jalma anu teu sabar kana cocoba ti kula, teu syukur kana nikmat ti kula, teu ridho kana katantuan kaula, maka teangan pangeran saen kaula, tantangan ti Gusti Allah, maka jalma anu takwa mah lempeng be. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka ketenangannya akan berikan Allah akan Allah berikan jalan keluar. Kitu jelema anu takwa mah tenang be. Teu boga santai, leumeupus goyang. Maka kadang-kadang pan riweuh. Bulan puasa jauh kene. Lebaran komo geus riweuh wae pan. Coba bapana meuli baju teh ti ayeuna. Nungtut. Bulan puasa malah leureus. Mana lebaran mah jarore sabatur mending ti ayeuna. Menyapukeun imah nyinggung jam 7, jam 8, jam 9 kareta maju tepuguh pipikiran rek lebaran teu boga baju. Anu kitu aya. Nu takwa mah moal kitu biasa. Geulis. Aya naon Kang? Tahun ieu mah baju lebaran Kang lain sadid liman la bisa jadi lakinal id liman ta'atuhu tajid. Naon geulis? Lain hari raya yang hanya pakaiannya yang baru, tapi yang disebutkan hari raya itu ketakwaan yang baru, ketaatan yang baru, ketaatan yang bertambah. Hebat maneh meunang ngapalkeun Kang kitu.
Di mana? Menang ngaji ti Kang Kiai Deden. Kiai Deden sok ajar rutinan panunggal minggu. Jeung lanceukna jeung rayina sok ajar rutinan. Alus. Emang sok hadir. Oh sok. Lah mana hadir majarkeun sok di tukang. Heeh. Rumah saya diharap mah era teu seragam. Emang aya seragam gitu pengajian? Aya Kang. Budak MI. Teu gaul saya masih hirupna. Ayeuna mah Kang geus gara raul, KBG mah geus boga ciri khas masing-masing. Seragamnya rupa-rupa. Oh, salakina paru-paru teh. Rupa-rupa kumaha? Warnanya Kang berbeda-beda. Kue Senin koneng, kue Salasa bodas, kue Rebo hejo, kue Kamis tungtungna make rarawis, kue Jumat tengahna genat-genat, kue Sabtu abu-abu. Ai baju masya hidang deui. Lamun dibejakeun mah era belegu. Era kunaon? Geus teu hayang ngaji. Kunaon? Teu sanggup belegu. Aya nu kekih ka mama. Kekih kumaha? Lamun ngaji teh sok ditempokeun beda bajuna teh salin. Emang batur salin. Kang, batur mah ya Allah ya Rabbana. Salakina teh ngamodalan kana salah pamajikan teh. Aya aing teh ngamodalan. Sia mah ngamodalan belegu. Modalan kumaha? Ya pan Kang Ampura ya kieu ge. Akang mun hayang naik derajat dukung neng. Maksudna atuh pirang barakang beli-belikeun cincin yang ngaji. Gimana ngaji mah make kitab? Henteu belegu rutinan mah make cincin. Kumaha makena? Eta katingali belegu. Situ masa salaman tadi peberkeun leungeunna dadaramang dadayana daman. Terus dibalas ku baturna kumaha? Cakur atuh. Kunaon make leuweun? Gelangna rambeuy belegu. Malah aya jelema bolak-balik tungkul wae sugan teh sopan. Ai kitu. Aya nu ngagayat dina beheungna. Naon? Kongkorong belegu. Ari masya aing mah hapur deui. Katingali belegu. Ari nu gablek duit mah ngaji ge pede diuk dihareup. Atuh kiai ngabodor salina mah dilepas tanpa beban. Ari masya? Apa saya suri apa bangek belegu? Era rek seri ge inget kana Bang Emok. Aya nama kieu we Kang kunaon? Ngajadog jadi tukang. Kunaon? Neng rek ngadoa aminan ku maneh. Bisa ngadoa. Muridna Haji Shihab ya kitu. Kumaha? Lamun ngadoa hayang dijabahkan. Kudu sungguh-sungguh dina mentana. Bukti kesungguhannya apa sayang? Teteskan air mata. Cerik ngadoa teh. Kunaon kudu cerik? Budak minta diberi cerik dibere. Tapi heueuh bener. Kumaha sangkan bisa cerik? Kudu ngarti kana doa nu dibaca supaya karasa robana hartina naon, atina hartina naon. Panakang mah jelema bodoh teu bisa bahasa Arab. Urang ku Sunda we ngadoa. Emang mana ngadoa ku bahasa Sunda? Rek bahasa naon ge Allah mah ngartieun nyahoan kana kahayang makhlukna. Daripada akang kunaon? Robana teu ka hati ku sorangan. Dia taram ngomong wae, atuh sia ge ngajak ngobrol wae belegu. Ayo Kang, aminan neng. Sugan beres ngadoa hirup urang berubah belegu. Jadi naon? Pokemon ieu mah. Urang mulai atuh ngomong wae, siap Kang. Lalakina di tukang pamajikanna dia hareup mah cerit maratan langit waciak maratan jagat sasaduka nu agung nanedaka nu makawasa. Ya Allah, ya Rabbana. Kalau kena ngintip, wah bener mewek. Tama goda wae belegu. Amin wes ya mariweuh. Ayo gerak teruskeun. Ulangi deui ya Allah biar mah digoda. Ya Allah ya Rabb. Dipikir dibulak-balik. Cek salakina ing takarak kana ngadoa kieu. Dipapai dirasa-rasa. Bener ya Allah abdi mah teu bohong. Rumah tangga Gusti ti baheula. Jeung manehna teh jelemana ieu ya. Salakina pula di bawah sia. Ti mimiti bobogohan nepi ka loba anak. Balansak.
Kesalahkena najis aing aminaw ke. Yang ngadoa sama nyinggung pula belebu kayak gitu mah. Akhirnya neng mundur. Naon ka pergantian pemain. Maksudna kula nu ngadoa dia nu amin. Aka bisa ngadoa tong salah aing kieu ge muridna Kiai Nurdin aing. Aka rek make bahasa Sunda mah moal aing mah Indonesia. Naon ka aing tos ulin di Jakarta. Tapi neng lah dibawanya moal tenang. Asal amin cing bener. Oke. Ya salakina sarwa goblokna tengah peuting ngajerit maratan langit ngociak maratan jagat sasadukan nu agung na dadakan nu maha kawasa Tuhan penguasa jagat pemajikan nongkrong we aja. Ya aing amin ulah ya. Terimalah doaku ini. Cek pamajikan rek amin asa wauh. Berikan kasih yang ku cinta. Cek pamajikan asa dulu hajat tadi hidup yang penuh bahagia. Kalau zaman lain doa goblok eta mah dangdut aingnya masya hiji tah heuceul tapi mah wajah-wajah saroleha insya sok takwa dina keluarga. Apapun keadaan rumah tangga kita tetaplah harus berakhlak mulia, akhlakul karimah, akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun nyaritakeun akhlak Nabi mah isin atuh heuceul urang mah karang sapoe teh mah dahar geus riweuh harapan rek perang wae hidup di dunia. Kalau cuma 3 hari 4 hari nggak makan diganjel patuangan make pasir dibungket ku kaosna supaya nama ganjel patuangan urang mah jauh tanah ka langit susah nakos Nabi mah jauh keneh urang mah bener teh. Dan begitu hebatnya baginda Rasul punten. Nu kadua orang teraskeun wal khadiminal ghaib, orang yang bertakwa itu orang yang bisa mengendalikan hawa nafsuna. Memang ai makna lugawi khadiminal ghaib mah mareman ambekna. Ambek itu datangna tina hawa nafsu. Lain diharupareman hawa nafsu mah tapi disetir, diatur kurang. Karena dalam setiap jiwa manusia itu ada 2 pemimpin. Yang pertama Roisuddin, yang kedua Roisun nafsi. Pemimpinina kehalusan nyatana agama iman ngaranna Roisun nafsi, pemimpinina kahayang nafsu hawa ngaranna. Naon sababna? Ieu Roisuddin jeung Roisun nafsi tidak akan pernah bersama-sama. Mereka tojaiyah Kang. Tapi insya Allah nu kuat keimananana nafsuna bakal bisa disetir. Punten ibadah. Dan maaf tadi kan diceritakan ku guru simkuring pun lancetnya pangarsa Kang Kiai Deden nyarioskeun tentang ibadah sholat. Masya Allah eta teh hasil Isromi Mi'raj. Tapi jujur kulah yang nanya ke orang dia eta sholat sanget tah henteu. Jujur sanget tah henteu. Sanget. Padahal sholat tidak bermodal. Bener teu? Aya jadi mah sholat ditah mayar aya teu? Teu aya. Adapun paropak di masjid kae keusian heug teu kae. Tapi kunaon loba jelema yang kurang antusias akan sholatna. Bener teh. Padahal ingat hidup di dunia teh hanya sementara. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sedangkan yang pertama kali akan dipertanyakan dihisab teh ku Allah jang urang teh naon sholatna heuh. Sholatna heula. Singkah hade eta sholat para jamaah sadayana. Bahkan cek Allah na Al-Quran aqimis sholah innas sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Adegan sholat, sesungguhnya sholat bisa nyegah dina perbuatan keji, perbuatan anu goreng. Atuh kunaon katingalina aang ieu jelema teh salat mah salat tapi jeung batur teu daekeun akur wae. Kunaon atuh kunaon salat mah salat tapi maksiat jalan wae. Lain salah salatna buah-buah urang can nyaho kana makna salat nu sabenerna naudzu. Panjenengan salat teh masyaallah Allahu akbar. Sidak kesin nuku tunggal anak tinggalan buatan tinggal anak dangulan buatan dangu ngerti henteu sarua aing oge henteu
eta nyimpen leungeun dina beuteung ngaranna sidakep teh bahasa Sunda sida cengkep sida hatina sing nepi ka beunang nepi beunang naonna nyekelanana nyekel naon awakna awak saha awak urang sorangan kunaon sabab lamun salat nyekel awak batur teu sah salatna sok jajal eueuh salat Allahu akbar kana awak mah teu dibabukeun naon nyekel awak aing cekel awak sorang maksudna naon hirup teh ulah sok loba ngukur batur ngukur badan sapujur daripada ngukur batur mending ngukur diri urang sorang aya naon jeung aya saha diri urang teh urang mah kadang-kadang kagorengan batur leutik sagede seureum kadeuleu tapi kagorengan sorangan eta sagede kabo teu kadeuleu bener tah henteu maka di dieu konsepna ibu jamaah sana anadamulan boten dangu lamun anu kadenge ulah sok didenge ulah sok ngadenge aya lain dengeunana kaziminal ghaid kendalikeun hawa nafsu wa'mur ahlaka bis shalah dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat wasabir alaiha dan sabarlah dalam mengerjakannya kunaon kudu sabar dina migawena tong keung biakeun harta banda tong keung biakeun hardunya naon sababna cek Allah la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka kami tidak minta rizki terhadap kalian tapi kami nu ngarizkian ka aranjeun sadayana maka naon dikhawatirkeun perkara dunia mah pan kitu cekolot baheula oge arek guguleupet nyawa akang ibu tisuk meletuk berang meletak sore meletek penting meletik tak tiktuk tek musik usaha gawe teureun-eureun maaf rizki sudah tertakar tidak akan pernah itu cekolot baheula mah milih muapa hili bag jamaah muapa Allah geus diatur tirituna oh bos agung anu bager bos agung geus nyawer encan geus apa encan lamun encan ditungguan ku aing nepi ka isuk oge bos agung anu mana bisi bos agung era kaharep sorangan baturan ku bos ueng bos ueng anu atuh bisi era kene mah bos ueng baturan ku abang kemed anu mana abang kemed anu kasep anu bager bos kemed anu mana eta anu wah kabeh meureunan masya geningan geus diatur ti dituna rizki milik ti Gusti Allah geus moal pahili eueuh tinggal supir angkot na beun we dina gang nungguan panum usajam dia kudu 8 bungkus telekeun aya penumpang mangkat we datang angkot nganya coleh penumpang asup mun cek urang mah tungguan sakedeung deui teh bisa kitu dari rizkina jatah angkot anu maksudna kumaha ayo ibadah mah wastabir ala sing sabar emang kieu ngomongkeun bab ibadah teu sabar loba banyak Omo ibu-ibu mun rek ibadah disamper kudu rek kondangan nyarek khusyuk salat. Allahu akbar. Pakai baju mana? Apa senen koneng gitunya. Senen palit. Allahu akbar. Anu bodas. Sami Allahu liman hamidah. Aya amplop aya kene heuh. Allah ya aya tilu siki deui. Allahu akbar. Anu jadi duit aya kok. Salat urang harares. Coba sabar dina ibadah. Oh mau kadang-kadang gedeng deui Rajab, Saban, Ramadan. Jarang bisa kadiminal ghaib. Mengendalikan hawa nafsu. Datang ka tarawih imam dipilih. Soal imam naon? Aduh hayam pelung dah. Lila saya sama kotok pelung. Lila. Allahu akbar. Cewek beres subuh ya tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, dulu. Gila ya madah. Kita batur sholat arudut beduan masjid.
datang RT win kenal kak biasa nungguan Fatihah kan beres gitu kak can karena iya kana wudu geus tihela bae kalah siap eta RT ti heula barang RT asup Fatihah beres ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin guak teh RT nu ngaroko paehan dirampung kabeh nu ngaroko asal-asal itu beres Bismillahirrahmanirrahim Yasin Yasin mau sahur aing ku ayeuna di demo pokokna mah eta Masjid Jami Ar-Rahman ibu-ibu isu-isu ganti imam pembaca Yasin cocok DKM teh ulah waka gonta ganti bu garonya cocok ketua DKM tungguan heula ulah waka ganti keun we heula anan aya bapak naon tatusan bapak cecep apa pokok oke heula we isukan sakali deui mah Yasin moal ke diumumkeun ku panitia ku DKM bu anar bae diumumkeun jamaah Masjid Jami Ar-Rahman insyaallah penting wayahna diantos tarawih di Masjid Jami Ar-Rahman imamna geus nyarios ka abdi moal maca Yasin lamun imam teu maca Yasin urang kunci di luar ka imam malam kadua imam nganeng wah aing mun Yasin dikunci batur sholat tarawih semangat dah mua Yasin aya nu duaan si besti di duaan bae sih baca tarawih kan nyamuah kumaha nya aing ragu-ragu kunaon sieun Yasin aing kita di teu puasa kunaon atuh aing sahur jam 6 seueur nyatu eta mah sarapan lain sahur jam 6 atuh aing tarawih beres jam 5 terus kumaha ceuk geus cenah di dieu Yasin moal besok aya nu kitu eta duduaan we kumaha-mana besti sebutna ge padahal mengaji model kieu ulah jeung besti tara euceug tara husu kumaha oge diajak makhluk kiam ku hadroh nu maca-maca nu ngabesti jeung besti ngobrol deh aya ya Nabi salam alaika datang bestina ya Rasul assalamualaikum waalaikumsalam salam mun dewa sugan teh saha alaika sugan teh moal ngaji ya Habib disabar eueuh ku aing di salam aing mangkat heula sugan teh seti heula tadi alaika dosa ke sinarion ngaji sholawat bae ngaji rojaban tolong non bedana ngaji jeung rajab alai kabeda lah raja mah menang berkat ngaji matara ya Nabi cie bajuna anyar deui salam menang ngahutang deposit alai kapadua aing alisani bayar ya Rasul geuning cincin sia eueuh hiji ka mana salam dijual ku salaki aing alai kajanon salaki sia ngajual cincin ya aduh biasa modal jang mancing salam alai kamu mulai ngomongkan batur salawat dulu mah itu cuma kerak datang tuh mana tuh kerak datang alai kada mana itu tuh ya Nabi ulah kusungut tuh kaduluan salam itu tujuh molot aja mana ka dieu alai ka eucul dek ngaji debat manehna ya Rasul mah nama sok nyokot snack genep salam kadang-kadang berkat tilu ku sorangan alai ka geus kitu awakna boket teh najis aing gitu kita malam kedua si besti duaan hadapan bedu baca sholat mah kayak hula Yasin mah malam kedua Allahu Akbar cek pondok aja nama kamari mah ayo baca sholat kayak hula Yasin mah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin cek mana Yasin dengekeun ngomong wae Bismillahirrahmanirrahim idza waqa'atil waqi'ah aja waqi'ah tak bisa denge nang kunaon waqi'ah dulurna Yasin subuh deui wae urusanana ieu aya nama ye besti nu duaan poe katilu pindah masjid ka lembur tetangga sing horeng si mana horeng eta imam poe katilu jadwal pindah ka masjid eta kapanggih deui jeung jelema eta akhirna Masya ulah yang nanya orang dia rezeki manggancang apa imam lila kabeh sarua dakati minal ghaid hese ngendalikeun hawa naf tapi itu masalah Imam Ghazali memperbolehkan kalau cepat mau menjadikan engkau terjaga dalam kehusuan silahkan itu masalah daripada lila-lila orang terhusu sholat Jumat imam maca sholat al-jumuah pan ribu eta teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin imam maca surah urang maca fatihah
Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Al-malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim. Mau beres Fatihah, ieu panjang kene. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nu teu bisa maca nuturkeun imam, lamun geus beres Fatihah tuturkeun bacaan imam tapi ulah kade supaya ngajaga ka khusyuk. Ngan imamna hese, ayeuna lieur maca naon aing. Bogo geus gila eta, ada punya ayatnya. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannaw mauta in kuntum shadiqin. Eta mah musyuk. Sukman ten aing gawe. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Bacaan mading baca. Pemasukan masjid bulan Januari 25 juta. Pengeluaran bulan Desember 23, 25 jeung 23. Teu nyaho ngikut, ai 25 jeung 23 baraha. Tong ngomong ke surat mah batal. Cek nu katilu untung aing teu niluan, atuh batal saya tiluanana di dieu. Mantap ulah lila teuing jang menjaga keusuhan ngan mulai gancang make atur. Aya syarat sah salat, aya rukuna salat, rukun salat aya 17 bagi tilu qalbi qauli fi'li kudu bener nu tilu ieu rek digancangkeun ge mangga ngan nu tilu ieu diperhatikeun qalbi hate dina hate niatna aya hiji nu kadua mana qauli ucapan aya baraha ieu bijaan 5 takbiratul ihram maca Fatihah maca tahiyat maca salat maca salam kabarakatuh anu kana nu katiluna rukun bangsa pagawean sisana aya baraha 11 kudu bener hek bae gancangkeun maca Fatihah wasolkeun Allahu akbar hiji waslu kulit diwasolkeun kabeh lamun kuat napasna mun kieu ombi pasti kuat qori mah nama Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal kuat aing mah patari ngomong aing main qori aku mau ngabela diri aing mah. Mun teu kuat bagi tilu, Fatihah itu terbagi 3 bagian ayat, 1 tahmidiyah, 2 wa'idiyah, yang ketiga ayat doa. Mana tahmidiyah? Bismillah nepi ka maliki yaumid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. 2 wa'idiyah ngan saayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3 ayat doa. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masa kitu ge sedang gancang. Mun uing sakitu gayana jam 7 mulai jam 8 bubar sajam 23 rokaat. Jadi 23 apa 11? Sarua jeung pula. Teu nanaon rek 11 ge mangga. Berapa saya jaga ukhuwah Islamiyah dulu sesama umat beragama masalah cabang agama mantong pasea ngoriweuh wae. Lain cenanya di kampung Cisalak mun tarawih teh 2 tilu. Oh, NU berat. Cenah di perumahan mah 11. Muhammadiyah. Ai maneh? Ai mah tarawih. Atuh eta babuk mah pasti tarawih. Pengurus Parsea ngaranna ge atuh da ormas Islam teh besar dan banyak cabangna. Terbesar adalah Nahdlatul Ulama NU, aya NU, aya MD Muhammadiyah, aya Persis, aya Persib, Persija, bola eta mah sejuta dinya nyambungna sateuceul ngomong teh. Tong kudu Pasea mun rek gancangnya gancang sakitu sedang jam 8 beres lah. Cuma tarawih mulai jam 7 lewat 3 bubar. Nyalabatan muda bangsat imamna oge. Masna Muhammad atuh imam ge katangtang nang tuh Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bisatu lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Sami Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bisatu sama Allahu akbar. Sami Allah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slow way ya Allah. Allahu akbar.
akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sami Allah, 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 Allah. Ini geus teu hudang saurang janda. Marek hudang moal. Aing mah nungguan di handap. Aing teu kaduga budak-budak Imam Edan. Aing ruku Imam sujud. Aing sujud Imam nangtung. Maning dipegat ku aing di handap. Imam setan. Beres tarawih aing nyeri awak. Ulah poe aing bulan puasa diurut 30.000. Atuh lebaran teh barangsa gara-gara imam. Beres tarawih aki-aki arutah. Mbah kunaon mabok tarawih. Ulah gancang-gancang teu. Naon da teh jelas ruksak bacaanana. Batur mas sallu ala Muhammad sallu alaihi. Sallu sunatan minat talu'ataini jami'ata rahimakumullah. La ilaha illallah. Genah slow way. Dia anu teu slow mah guys. Batur ma'at tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Hieuh. Macan naon hieuh hanteu puguh. Masya. Maka jaga kesabaran urang ulah gancang-gancang teu. Tak imam oge kudu dipilih dong yang mengerti dalam keadaan makmumna. Pan makmum teh sarua kan aya KPU kepala penuh uban. Jadi manusia-manusia metik. Jadi metik teh huntuan. Jadi metik teh. Jadi huntuannya gitu bener. Aya remaja masa kolot, aya remaja aya budak beda rasanya. Maka saimbangkeun. Tapi tetap pilihan imam yang terbaik temenang. Satungtung aya imam nu fasihat temenang make anu cacat bacaanana. Punten ieu kenyontohan pikih. Mau ngomong ge ngirung jadi imam. Nyau nyuk. Noh kan canya noh. Innalillahi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Eta Fatihah aya mang miin segala coba. Iya anak mun wa iya anak nainu nina iqalul mu'nain iqalul ladina siratal ladina iqalul ladina siratal ladina iqalul ladina. Maneh nu tolol sia tadi keneh. Batur sirotol si tolol. Maaf cenah kiai anu di dia anu kahina binang maaf wallahi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu ciptaan Allah yang paling sempurna. Jadi kurang mah keur ngabahas fikih lain keur ngabahas pribadina manusia. Ai keur ngabahas fikih mah kudu jelaskeun. Mana nu contoh jelema nu bacana cacat. Kan tadi dicontohan. Bukan berarti Anda tidak baik. Anda itu sangat luar biasa. Allah berikan Anda spesial. Naon sababna dibikeun ka anjeun berarti anjeun bisa sabar nanggulangi naon musibah cobaan ujian ti Gusti Allah. Tapi ieu mah keur ngaji fikih. Kos Kang Kiai Haji Deden, Kang Kiai Syihab eta lamun ngabahas bab najis. Najis kabagi tilu, hiji muhafafah, dua mutawasitoh, tilu mughaladzah. Numpang berat-beratna najis mugola. Najis naon cenah mughaladzah teh? Najis anjing jeung bagong. Nu kasar eta kiai. Lamun nyebut anjing bagong ka jelema keur ngobrol eta kas. Lamun keur nyurah kitab mah bagus supaya jel. Coba sok kusin kuring disilokakeun. Najis naon cenah anu jadi bang berat-beratna teh? Najis guguk jeung najis depan guguk teh anjing, ngagerong nyegrok teh bagong babi. Akhirnya salah paham. Balik ngaji salakina keur hees. Oh iya mugol teh salaki aing. Dua cenah nu katilu geus sajam leuwih terus. Anjir geus 12:30 guys. Anjir aing mah jamana kuat mah kuat insya. Maaf kerlepnya. Maafkan saya malam Jumat ini kayaknya libur dulu. Ya luar ngecas aing teh ayeuna panitia miksa ka aing. Ngecas HP. Ngan teu dibawa casana. Geus HS tadi. Masya. Nu katilu wal afina anin nas. Orang yang bertakwa itu afina anin nas, mau memaafkan kesalahan orang lain jeung daek minta hampura di mana anjeunna anu
hirupna silih hampuraan. Nu kaopat walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang yang bertakwa ialah orang yang bukan orang yang tak pernah berbuat dosa, tapi idza fa'alu fahisyah, di mana anjeunna nyen dosa, aw dzalamu anfusahum atau zalim kana dirina, dzakarullah, mereka akan mengingat Allah. Taubat ka Gusti Allah, tubu taubatan nasuha, taubat dalam taubat yang sesungguh-sungguhnya. Mudah-mudahan beresna ieu acara urang bisa ningkatkeun iman takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal. Bobot sapanon carana sapakan bobot pangan di mangkara juga kurang ninggal ketika kamu kemang di serban sari-sari. Benar datang nanti Allah lepas kabaruan sim kuring hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.